pikiran pangangguran. Sangka hayatmu datang di gunung rek ngabejakeun patah hidup. Nu opat poe teu mulang ngepung gunung pager betis. Cenah tiwas peuting tadi layona keur kadiekeun dipulangkeun. Harita waktu ayeuna geus datang, macarut ieu balilihan rasa hidup ieu nakandungan utung injing budak yatim dedeuh teuing. Harita waktu ayon geus digotong, mainget ieu kana tanung dikaungkeun nu pasaran kembang asih panileungan ieu ti duaan. Anak king jimat awaking lamun emak pulung tanjung teu jeung hideung kasuat-suat nya pikir